Berarti geus ku Jayamik bae lagi nya. Kamari teh ieu teh cenah ke Firaun cenah ke ieu ieu keur zaman Firaun cenah sanu ngadukna. Da hari teh cenah keur boga anak 2 cenah. Ai di dieu aya tiluan. Ai teh malah ieu we jeung ngana ai manehna mah teh di aku. Sok kumaha dos kira-kira dos tarik kitu. Jadi anak jadah hiji. Aing itu teh mah duaan nan disebutna 2. Nanyakeun wiraha ngadugna. Itu pan baheula jadi inget keneh keur zaman Firaun boga anak 2 jeung. Kalau aku ya berarti ka urang ngungkul duaan. Manehna mah jadi anak Firaun nih ya. Aduh embung we manehna mah. tapi dah heuh jablan pasantren bisa gitu we ngeuna. Sing jamaah kita ieu mah corang tuh. Heuh di. Lain batu wungkul. Memang pindah ke Mesir tadi di heula nyeun karajaanna teh. Memeh Kita itu taprang jeung Singosari. indit ka ditu. Ini pindah ka ditu Ke Mesir manehna eleh berarti. Sudah saeutik kan nya ti ditu mah. Ka harti oge aya eleh. Tapi da tuh eta nage batuna meni peres sih kan nu. Ya lamun aya dimulai mah ieu tadi gali da ya. Jeung naon, Pak? Tadi. Tambah konten manehna gitu. Kumaha Kak? Dua. Iya ampel mah di dia tuh dah di dinya meureun. Tali sapdak pote di awak mah daun gitu mah. Itu ampel mah eta mah buluh. Nyin talina, Pak. Hah? Nyin talina. Ya itu damalan pangeran nyanyian. Iya. Kayak sekarang. Tadi mah teu pati gede. Iya panggil mana kata mana Udah parawan badag ongkos. Langna saling tanya. Kan? Ieu mah runtuh. arek Daya dah. cai. Runtuh aing kudu kacau deui. Oh kata. Di dia di pelakan hal. Teu kuat. Tadi nempotem. Lebitna teu kuateun.